di kuburan kan diharapkan azan mereka lah kuburan itu. Oh, tapi kan kadang sok mati kalau soal kuburan udah kuburan. Oh, sampai tak kuburan. Nanti yang musuh bilang wah itu kuburan itu jadi dia kuburan mana gitu. Tapi asalnya mula minta di pangmindakeun itu pangmentakeun ka Gusti Allah. Urang geus sebenarnya bisa. Ai menta mah da bebas ieu ka Gusti Allah, teu dibatas ku pintar, teu dibatas ku bodoh, nu pintar mana nu bodoh mana. Kitu na meureun ari lewat lisan, da eta doang. Ari lewat lisan anu selalu baseuh zikir ka Allah mah ceuk parigasana Allah leuwih cepet ngaparin ijabah. Itu. Jadi lain itu cuma bisa ngendalikan. Ya udah dia akidah, dia khawatir dikarenakan awak kayak bahasa itu sehingga tadi lemah seakan-akan boga kekuatan sehingga kekuatan Gusti Allah kapungkur berarti leutik eta bercanda di ngaji acara biasa gitu. Usum rek hareup mangkol tang ya. Sebelum usum teh ya benar apa pas main aja. Cetuk teh lagi ngomong dia. Berarti pangeran eleh cuma kuno eta. Tapi utang pangeran eleh. Tapi terulang kita bahasa eta. Eleh kan kiai mah eleh gitu. Kiai orang benar nanti itu tak Allah pangeran. Jarang. Kalau tadi musuhnya disaran dari kalau pangeran eleh. Kita musuhnya Yunani. Karena perlu dirumekeun enggak bibir. Karena saya bahasa dan kuliahin bahwa jadi Allah sifat-sifat Allah sadaya nazar Allah sifat Allah ieu mukhalafatul hawadits beda jeung sadayana makhluk. Nya kitu deui makhluk teu bisa disarupakeun ka Gusti Allah. Allah mau bisa disarupakeun ka makhluk, makhluk ge mau bisa disarupakeun ka Gusti Allah. Nah, kurang dijaga arek minta maka Gusti Allah mangga urang sebagai ajengan Ustaz jalma soleh yang meminta hayang haula maka paminta ka Gusti Allah. Atau mun dina jalma soleh ketika hasil dina hujan dari haula beunang ijabah ngaranna. Jadi jangan kumaha kan itu soleh bahasana dukun medahnya lima berkamlana bisa temen dukun dijabah bisa lain dijabah ngaranna istirah. Da Allah maka sarek mere mamunah rek mere karomah tapi kalau level mukjizat Allah mah kawas. Kamu kakak dapat ijabah. Jadi jika urusan asal istidraj Allah dibukti itu seperti jelema bangka bahkan kafir. Bayangkeun kafir tapi tetap pamentana ke Gusti Allah dibuktikan. Bahkan mentana lain ka Allah aja. Mentana karena berhala karena kapekon dia bisa jawabana, tapi tetap Allah diistidraj dibuktikan pamentana. Jadi para jamaah sadat sing jadi ayuran insyaallah nang di tengah-tengah masyarakat geus aya hal-hal seperti itu kada diomekeun lain diomekeun ulah mentana aya menta mangga Gusti Allah nang dibere jeung hingkeuna eta mah aya dina ketentuan di Gusti mangga anta abdi dibagahan Allah ke cenah maneh lamun aya menta tidak menta nganiukeun kunae ulah gengsi sebabna karena batur lamun teu kurang engke kadang-kadang mesti salah menta eta rek dijabah itu Gusti Allah mangga eta baca nama rek sholawat cenah rek yasin naon we nu penting urang ngabantuan masyarakat supaya tong nyimpang dina keyakinan gitu. Padahal kan lagi kuna deuk rek kon ceramah bukan mah engke urang teu geus dari itu geus bisa eta wajib lagi ngurus pengitean sedih lah orang anak turun itu atau ngomong kakak mana loh berarti gua apa harus tidak dibikun kita cari rezeki itu anak yuk dengan kami mah alhamdulillah sampai itu sih nasib maka harus segera mulai kan kami karena itu kan perhatian sok diuk sorangan daripada video-video kedua tuh. Para jamaah hadirin rahimakumullah, dan mukhalafah ahli hadis keyakinan makom rahmanya di kalangan format atau para guru para santri. Cuma supaya kepleset di antara anak awam, butuh ngaji itu sebenarnya. Karena kadang-kadang ucapan masyarakat tadi di kendala
dikendalikan hujan dari Allah seakan-akan kuang nyara gitu. Tapi gara-gara itu ngaji, namun ngaji baru gampang ya. Mana yang pakai kata tetap anu ngalihkeun tina halal kana hujan atau tina hujan kana halal Gusti Allah namen panggurakeun Gusti A Gusti B gitu. Lamun kayak gitu mah jadi masalah. Kalau jadi salah yang langsung bahwa ieu jelema teh bisa mendalilkeun hujan. Cara dimandalika tadi itu sirahat ya ini sirahatnya sirahat. Viral ya nek sirkuit dan yang orang mendalilkeun hujan kan hujan. Sangat tidak masuk akal. Ada masalahnya mukhalafah lil hawadits. Allah tasawwur di makhluk manusia nyawaan ka Gusti Allah pula sok disarwa-sarwa jeung makhluk pula sok sasarwana atau disarwa-sarwakeun jeung Gusti Allah. Itulah eta laukana dina tadi dalilnya eta mah kabeh mah dijelaskeun secara eta karena ngandung tasawur jeung natijah pasti jeung natijah kadina lebih mah karena intina matinya urang dibelajarkeun supaya paham mukhalafah lil hawadits pakai kata urang berikut umat di tengah-tengah urang teh belah nyimpang ka Gusti Allah. Tetap segala sesuatu dikendalikan ku Gusti Allah. Teu aya anu bisa nyaruahan ka Gusti Allah, jeung Allah mah bisa nyaruahan kana makhlukna. Allah Maha Kawasa, makhluk Maha Kawasa seperti Allah. Jeung kakawasan Allah teu sarua jeung kakawasaan Gusti, jeung kakawasaan makhlukna. Para hadirin rahimakumullah, selamat maksud Kiai Yasin. Aya. Itu palinten karena waktuna terus sore insyaallah guru-guru urang terus siap nasihat penerangan kawan sadayana sakitu wae tapi mah mukhalafatul hawadits Allah beda jeung makhlukna makhluk Allah beda jeung Gusti Allah baik dina segi kakawasaan jeung sifat-sifat anu sifina pake kada urang kudu bulat mundel yakin mun kangurang ka Gusti Allah jeung Allah anu maha sagala-galanya urang selaku hamba Allah sahabat dan Rasulullah dan sakur menta bisa ngegeus ka Gusti Allah ketentuan dibere jeung teu atas komentar urang rek berbentuk ijabah maupun atau akan istidraj sekalipun eta mah Allah yang bentukkeun sakitu diberi kados dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas segala pemaparan dari kita tauhid